Kangjeng Nabi ngajamin ka anak yatim dina Idul Fitri pangsaena musim bade angkat ka masjid bade netepan Idul Fitri aya budak sesegrukan nangis pipir masjid baturna arulin raya prame senang bunga keur arulin manehna nyalindung semu sedih bingung nganggo kawai tambal butut ngalang layung kapendaku Rasulullah ras dibujang ditaros kunaon nangis bae ujang pan ieu teh dinten bunga dinten senang geuning ujang nangis kawas keur bingung jawabna teh aduh Gusti nyatos pisan ieu dinten bunga dinten senang pisan senang soteh ka jalma nu gadurama keur ka abdi mangaraos teu sugema ku ayana Idul Fitri manah ringrang inget kana diri hirup teh nyorangan kieu rasana nu ditinggal kurama hidup sengsara beda sarang sasama teras ku Rasul teh di pangku dirauh aduh ujang sok ngahudang macan turu nya ilah jeung di mana ramatilan jawabna teh ceunah waktos perang Badar nu dipimpin aku Kangjeng Rasulullah buka teuing anu manahan teu wau abdi ngagangsing hoyong meser anggoan kanggo senang bunga sareng rerencangan tapi ibu kaab dikalakah nundung atos tilu dinten ieu abdi pundung aduh kasepnya dedeuh teuing ujang apan ieu rama Gusti rama ujang hayu urang ngadehes enggal ka ibu Aisyah di bumi urang gentos baju Kangjeng Rasul bari nangis hei Aisyah ieu putra urang anu nuju susah nyaeta ramana teh parantos tilar dina waktos puku getna
iman Islam